Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Dafa Septo Aji Hidayat di kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade macakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu dimana dina kesempatan ieu urang sadaya atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipiki hormat ku simkuring, henteu karaos tos 6 tahun geuningan urang aya di dieu. Anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku bapak sareng ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugia amal sareng ibadah ibu sareng bapak guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter kenging wewelasan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rencangan sadaya, kirang lebihna nada dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.